Wa ghuslu jami'il abwali jeung ari ngumbah sakabeh pirang-pirang cai kiih wal arwasi tuh tina raos teh jeung pirang-pirang tai walau kana jeung najan bukti itu abwal wal arwas min makulil lahmi eta tetep tina sato anu sok didahar dagingna wajibun eta anu wajib ngumbah. Jadi eta ieu mah waktu qotil hal wa iradatil mahal caritakeun mah abwalna nu dimaksud mah tempat kaluar kiihna gitu. Jadi ngumbah kana tempat kaluar cai kiih, ngumbah kana tempat kaluar iyat eta hukumna wajib. Malah sato anu sok didahar dagingna wajib tempat najisna dikumbah gitu. Sabab eta kaasupkeun kana najis. Sapertikeun ente mencit domba, mencit hayam, wayahna ta bujur domba, bujur hayamna kudu dikumbah eta. Kumari cai kiih lauk atawa tai lauk. Sapertikeun umpamana urang teh ngumah lauk. Tuluy eta lauk teh kiih. Keuna kana baju urang. Kumaha hukumna eta najis tawan teu? Najis, maka wajib eta teh disucikeun. Jajaran katujuh ti handap walau kana min makulil lahmi goyatun eta pangantekan lirodi kana nolak alal imami ka imam tegasna Imam Malik liqailin alqaili anu ngadawuh bi annama kana saestuna sato akala ukila anu didahar naon lahmuhu dagingna ieu emak pabauluhu maka ari cai kiihna ieu emak warausuhu jeung taina ieu emak tahironi eta anu suci duanana. Ta ceuk dawan Imam Malik mah kitu gitu. Ceuk Imam Malik mah tai cai kiih tina sato nu sok didahar dagingna suci eta teh. Matak besi beuki mah ente tai domba pulunganna teu ten sihandran. Angape kacang damen. Kalau wajibun aya lapauron teu wajib harita in lam yasi najan teu dosa jalma bin bit tanjisi kalawan nganajisanana kana soba sapertikeun yen keuna itu najis hu ka jalma bila qasdin kalawan teu ngamaksud walau min mughalladin jeung najan tina najis mughalladah hilapan bari nyulayan li Jarkasi ka Imam Jarkasi aw min nahwi qasdin atawa tina saumpama ngamaksud awatin atawa ngawati mustahadatin awati mustahadatin atawa ngawati awewe anu head walau fi hali jiryani dami jeung najan dina tingkah ngocorna getih awlabsi awlabasa awlabisa atawa make jalma sauban kana baju mutanajisan anu kanajisan paaroko tuluy ngesang man jalma tuluy ngesang man pihi dina saub pala yajibu maka teu wajib naon ghuslu dalika ngumbahna itu najis pauron dina pada harita bal ingda iradati nahwi sholati balikta dina nalika ngamaksud saumpama salat wayatadoyaku jeung nalima rupak itu ghuslu bidoikil wakti kusabab rupakna waktu pain aso eta lamun teu maksiatnya tapi lamun ayeuna maksiat pain aso maka lamun maksiat jalma bitanjisi ku nganajisanana kaan latoha sapertikeun yen ngurat ngaret saha al mukalapu jalma mukalap badanahu kana badana mukalap
binajasati ku najis tai dilap-lap diurat aret kana awak gitu. Bila hajatin kalawan teu kabutuh kama saperti perkara yap alu anu migawe hu kana itu masa ba'dul awami sawareh jalma awam jalma bodoh haesu ya taloh non ya tohinu ya tohunu anu ngurat ngaret ieu ba'dul awam abdanahum kana pirang-pirang awakna ieu ba'dul awam bidami dohaya kalawan getih pirang-pirang sato kurban wajaba tah wajib naon gosluhu ngumahna itu najis pauron dina pada harita hurujan karena keluar minal maksiati tina maksiatna bihilapil gusli kalawan beda jeung adus minal jinabati tina junub fa innahu maka saestuna itu guslu minal jinabah la yajibu eta teu wajib ya guslu pauron dina pada harita wa in aso jeung najan doraka atawa maksiat si jalma bil jinabati ku junubna kaan hasolat seperti yehen hasil naon al jinabatu junub min jina tina ladang jinah wal parku jeung aya jeung ari bedana bainahuma antarana aso bitanjisi jeung aso bil jinabah intihaul maksiati eta ngeureunnan tina maksiat pil jinabati dina junub li anal maksiata karena saesuna maksiat hasolat eta hasil ieu maksiat bizina kalawan jina baqadin qada bihilapit tamadduhi jeung nyata narima paragat bihilapit tamdihi waqadin kodo jeung narima paragat beres itu jinah bihilapit tamadduhi kalawan beda ngurat ngaret bin najasati ku najis li'annahu karna saestuna itu in kodo madama eta salagi langgeng jalma mutadomihon eta anu ngurat ngaret bin najasati ku najis bahwa maka ari itu jalma pi maksiatin eta tetep aya dina kamaksiatan. Wa kaifiyatu ghuslin najasati jeung ari carana ngumbah najis ingkanat eta lamun bukti itu najasah musyahadatan eta anu dijonghokeun teh ka saksi teh bil aini ku panon wahia jeung ari itu musyahadah al musammatu eta anu dingaranan bil ainiyati ku najis ainiyah takunu tabukti itu kaifiyah bijawali ainiha eta tetep ku ngaleungitkeun datiahna itu ainiyah wa muhawalati zawali awsofiha jeung narekahan supaya leungit pirang-pirang sifatna itu ainiyah minto min nyatana tina rasana aw launin atawa rupana aw rihin atawa ambeuna maka cara ngaleungitkeun najis eta tafsilna kieu lamun najisna bisa katingali tegasna najis ainiyah maka carana teh kudu miceun heula kana jentulna najis sanggeus leungit jentulna najis tuluy ditarekahan pikeun ngaleungitkeun sifat-sifatna najis eta najis sing nepikeun ka leungit rasana leungit ambeuna leungit rupana maksudna muhawalah narekahan deh
sapertikeun umpamana disikat lamun ngaleungitkeun ambe umpamana disabunan sing nepikeun ka leungit teh pokona mah rasa ambe jeung rupa. Tingali sarahna dina qauluhu wa hiya al musammatu bil ainiyah jaran ka 8 wadobituha jeung ari palenggeranana ieu ainiyah ayakuna eta yan bukti itu ainiyah ayakuna eta yan bukti laha eta tetep pikeun itu ainiyah naon jirmun jentul au ta'mun atawa rasa au launun atawa rupa au rihun atawa ambe kama maro. Qauluhu takunu bijawali ainiha ay jirmiha tegasna jentulna itu ainiyah. Wa qauluhu wa muhawalatu jawali awsafiha ay mu'alijatu jawali awsafiha tegasna narekahan kana leungit pirang-pirang sifatna itu najasah walau binahwi asnanin jeung najan kalawan saumpama kayu asnan wasobunin jeung sabun payajibu maka wajib naon antawakopa yen ngadago naon zawalul asari leungitna tapak alaihi netepan kana itu asnan wasobun hai sukana dina sakira-kira bukti itu asnan wasobun yasiron eta anu gampang. Teruskeun pa in bakia maka lamun nyesa naon ta'mun rasa naon ta'mun najasati rasana najis doro tah madarat itu ta'mu kumaha lamun geus ditarekahan geus disikat geus disabunan ari heg masih keneh bau najis seperti umpamana urang teh ngadiukan tai ucing tuluy dikumbah sarta ditarekahan tadi disabunan dea gitu atau disikat tapi pas diasaan umpamana masih keneh hasem maka eta mah dihukuman najis keneh gitu. Naon sababna? Sabab masih keneh aya rasa gitu. Anu mana eta rasa leuwih kuat nuduhkeunana kana ayana najis keneh gitu. Kali deui ayana eta rasa najis eta teh leuwih kuat nuduhkeunana bahwa najis teh aya keneh gitu. Masih keneh aya najisan. Qauluhu fa in baqiya ta'mun najasati dara falayu pa maka teu dihampura naon anhu itu ta'mu illa ing ta'adara kajaba lamun narima hese itu ta'mu payupa maka dihampura naon anhu itu ta'mu madama salagi langgeng itu ta'mu muta'adiron eta anu diuduran payakunu maka bukti naon almahalu tempatna najsan eta najis mafuan anu dihampura naon anhu itu mahal la tohiron lain anu suci wadobitu ta'aduri jeung ari palenggeranana hese alla yazula eta yen teu leungit itu ta'mu illa bil qot'i kajaba kudu diteuk-teuk lamun tempat mah disopak fa in qadara maka lamun kawasa jalma ba'da dalika dina sabadana itu ta'adur ala zawalihi kana ngaleungitkeun itu ta'mu wajaba tah wajib itu jawal wala yajibu jeung teu wajib alaihi ka jalma naon i'adatu ma ngabalikan di perkara sholat anu sholat jalma hu kana itu ma bihi dina itu ta'mu alal mu'tamad aw launun atawa nyesa rupana aw rihun atawa nyesa ambeuna asuru anu hese naon jawaluhu leungitna itu launun aw rihun lam yaduru tah teu madarat itu launun aw rihun atawa masih keneh aya warna aya rupa maka eta mah teu matak madarat mah tegasna di hukuman suci gitu. Kali deui
Lamun masih kenehnya sarupa maka eta mah teu matak madarat, tegasna di hukuman suci. Seperti umpamana awewe head kari-kari getihna keuna kana calana tuluy dikumah sarta ditarekahan geus disikat geus disabunan geus sagala rupana, tapi masih keneh aya warnaan semu koneng gitu. Tah maka eta mah di hukuman naon? Di hukuman suci eta mah. Qauluhu awalawanun aurihun asyuru jawaluhu lam yadur. Fala yajibu maka teu wajib naon jawaluhu ngaleungitkeun itu lawan aurih. Bal yaturu balik ta suci naon al mahalu tempatna. Wa dobitu ta'asuri jeung ari palenggeranana jadi hese ala yazula eta yen teu leungit itu lawan bil hati ku dikerok bil mai kalawan cai salah samaratin kana tilu pirang-pirang balenan pamata hatta maka samang-samangsa ngerok jalma hu kana itu lawan aurih bil mai ku cai salasan kalawan tilu kali walam yajul jeung teu leungit naon jeung walam yajul jeung teu leungit itu lawan toharo tah jadi suci naon al mahalu tempatna. Paida qadaro maka di mana kawasa jalma ala zawali kana ngaleungitkeunana itu lawan ba'da dalika dina sabadana itu ta'asur lam yajib dah teu wajib itu jawal li'anal mahala karena saestuna tempat tohirun eta anu suci. Wa in kanat jeung lamun bukti naon anajasatu najisna gero musyahadatin eta anu henteu dijonghokan ku panon teu katingali. Wahia jeung ari ieu goer musyahadah al musammatu eta nu dingaranan bil hukmiyati ku najis hukmiyah. Payapi maka cukup naon jariul ma'i ngocorkeunana cai alal mutanajjisi kana barang anu kanajisan biha kalawan itu hukmiyah walau marotan jeung najan kalawan balikan wahidatan anu sahiji. Tapi lamun najisna anu teu katingali ku panon tegasna najis hukmiyah. Contoh umpamana sarung kaki ihan ku budak tuluy garing sarta leungit warna rasa jeung ambe maka eta mah cukup ku dikumbah eta. Bari ngumahna ge cukup we ku sakali kumbahan. Maksudna sakali kumbahan teh kieu cukup ku dikocoran cai sanajan sabalikan teu kudu disabunan teu kudu disikat malah eta sarung cukup jadi suci kungan sakadar kahujanan. Naon sababna? Sabab eta mah najis hukmiyah anu eueuh jentulan. Qalu in kanat an-najasatu ghairu musahadatin ay ghairu mahsusatin ala mamaro wa qaluhu wa hiya al-musamma bil hukmiyah. Wa dobituha jeung ari palenggeranana itu hukmiyah ala yakuna eta yen teu bukti. Laha eta tetep pikeun ieu hukmiyah naon jirmun jentul. Wala ta'mun jeung teu aya rasa wala launun jeung teu aya rupa wala rihun jeung teu aya ambe. Kabaulin saperti cai kiih japa anu garing ieu baol walam tudrik jeung teu dipanggihan lahu kana itu baol naon sifatun sifat teh rasa ambe. Qaluhu payakfi jaryul ma'i ala mutanajjisi biha ay sailanuhu tegasna ngocorkeunana itu maun alaihi kana itu mutanajjis walau min ghairi fi'li fa'ilin jeung najan kalawan lain pagawean anu migawe kal matori saperti kahujanan atau cai hujan.
Summastasna tuluy ngaiwalkeun sal musonifu musonif minal abwali tina pirang-pirang cai kiih. Qauluhu tegasna dawuhan musonif lapad al abwala cai kiih al abwala sobi cai kiih budak leutik alladzi anu lam yakul anu can ngadahar ieu sobi at-ta'ama kana kadaharan. Aya lam yatanawal tegasna can ngadahar ieu sobi makulan kana kadaharan wala masruban jeung can nginum kana inuman. Ala jihatit tagoda bari netepan kana jihad ngalap kakuatan. Fa innahu maka saestuna itu baulus sobi ay baulus sobi tegasna cikiih budak yathuru eta jadi suci ieu baulus sobi birosyil ma'i ku ngepretan cai alaihi kana itu baulus sobi. Fala yustaratu wala yustaratu jeung teu disyaratkeun pirrosi dina ngepretkeun cai naon sailanul ma'i ngocorna cai. Sumastasna diiwalkeun dikecualikeun ku musonif nyaeta cai kiih budak lalaki anu can barang dahar kecuali kakarek cai susu indungna, maka si eta barang anu kakeunaan najis ku eta cikiih budak lalaki nu can barang dahar naon-naon teh cukup kungan sakadar dikepretan cai gitu. Jadi teu kudu aya cai anu ngocor. Ta ieu najis nu sok dingaranan atawa disebut najis mukhaffafah. Jajaran ka tina syair kalima. Fahoroja maka keluar bil bauli ku bawol naon goeruhul lian bawol kalgo iti seperti tai wadami jeung getih wal qaihi jeung nanah wabis sobi jeung keluar ku kecap sobi naon goeruhul lian sobi minas sobiati nyatana budak awewe wal hunsa jeung wandu wabil ladzi lam yakulu ta'am jeung keluar ku lapad alladzi lam yakulu ta'am ala jihati tagoda saha manjalma akala anu ngadahar ieu eman hu kana itu ta'am litagoda pikeun ngalap kakuatan walau marotan jeung najan sabalikan. Sairna qad bala nyata tos kiih fi hijrin nabiyyi dina lahunan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saha atpalun pirang-pirang budak Hasanun tegasna Hasan Husainun sareng Husain Ibnu Zubairi balu jeung Ibnu Zubair balu papang ieu Hasan Husain jeung Ibnu Zubair kaza saperti itu Hasan Husain Ibnu Zubair Sulaimanu ari Sulaiman bani Hisamin tegasna putrana Hisam wabnu Ummi Qaisin jeung putra pamegat Ummu Qais jaa dongkap ya Ibnu Ummi Qais pil khitami dina panungtungan. Pa in akala maka lamun ngadahar sa sobiu sobi atau ama kana kadaharan ala jihati tagoda netepan kana jihad ngalap kakuatan gusila tah dikumbah naon bauluhu cai kiihna itu sobi qot'an kalawan pasti. Maka lamun budakna geus barang dahar bari barang daharna teh netepan kana jihad ngalap kakuatan beda jeung barang dahar anu lain ngalap kakuatan sapertikeun umpamana ayeuna budak kakarek lahir sapoe dua poe tuluy ditahnik dilewekan bahamna ku korma atau kunaon ta eta mah lain jihad tagoda lain jihad ngalap kakuatan
tah lamun budakna ditahnik siga kitu mah eta teh kaasupkeun kana ngalap kakuatan. Sapertikeun budak orok zaman kiwari, budak teh kakarek 2, 3 bulan, 4 bulan geus dibere promina atawa susu SGM, Denkow atawa geus dibere cau. Anu tujuanana supaya eta budak teh lintuh. Maka eta mah cekiih eta budak teu cukup ku ngan sakadar dikepretan ku cai gitu. Tapi kudu aya cai anu ngocor. Naon sababna? Sabab eta mah budak anu geus ngadahar seperti tadi promina eta mah teu beda cikihna teh saperti cai kiih jalma anu dewasa wae. Wa haraja jeung kaluar bisobi ku kecap sobi saha as-sobiyatu sobiyah budak awewe nu leutik. Wal hunsa jeung wandu payugsalu maka dikumbah naon min bauliha mon min baulihima cikiihna itu sobiyah wal hunsa. Wa istaratu jeung disyaratkeun fi ghuslil mutanajjisi dina ngumbah barang anu kanajisan naon wurudul ma'i ngadatangkeun cai alaihi kana itu mutanajis ingkana lamun bukti itu maun qalilan eta anu saeutik. Fa in ukisa maka lamun dibalikeun itu wurud lam yathur tah teu suci itu mutanajis. Amal kasiru anapun ari cai anu loba palaparko tah teu aya bedana eta tetep baina kaunil mutanajjisi antara buktina barang anu kanajisan waridan eta anu datang au maurudan atawa anu didatangkeun. Kaluar ku kecap sobi nyaeta cai kiih budak awewe. Jadi cai kiih budak awewe atawa cai kiih budak wandu eta oge dina cara nyucikeunana teu cukup ku ngan sakadar dikepretan ku cai gitu. Tapi eta mah disyaratkeun kudu aya cai anu ngocor lamun caina saeutik. Tapi lamun caina loba mah bisa si mutanajisna asup kana eta cai. Contoh urang rek ngabersihkeun najis umpamana ngan caina ukur saemer, maka eta mah wajib si cai anu datang kana eta najis teu meunang najis diasupkeun kana jero emer. Tapi lamun caina loba mah sapertikeun kulah eta di dinya gitu teu naon si barang anu kakeunaan najis dilelepkeun kana jero kulah eta mah. Tingali sarana wa haraja bisobi geus teu daek. Wal parku jeung ari bedana bainahuma antara itu sobi jeung sobiyah anna baula sobi eta saestuna tong dibejaan antep aroku eta leuwih encer min bauli sobiyati tibatan cikiih budak awewe. Wal itilapu jeung ari condong bihamlihi kana mawana kana kandungan eta teh kana mawana itu sobi aksaru eta leuwih loba minal itilapi tibatan condong bihamliha kana mawana itu sobiyah. Paho papa maka enteng pihi di itu sobiyah pahu pipa maka dientengkeun naon pihi itu sobi dunaha henteu itu sobiyah. Wa aidon jeung deui aslu khalqihi ari asal kajadianana atawa dijieuna didamelna ari asal kajadianana itu sobi min main eta tina cai watinin jeung taneuh leutak. Wa aslu khalqiha jeung ari asal kajadianana itu sobiyah min lahmin eta tina daging wadamin jeung getih. Fa inna hawaa maka saestuna Siti Hawa khuliqat eta didamel ieu Siti Hawa min dol'i adama
tina iga wekasan Nabi Adam al-qasiri anu ponok. Wa aidon jeung deui bulugus sobiyi ari balegna budak lalaki bima'iin eta tetep kalawan cai anu ajur tohirin anu suci wa jeung ari ma'iin tohirin almaniu eta cai mani pakotungkul wa buluguha jeung ari balegna itu sobiah bidalika kalawan itu ma'iin tohirin wa bima'iin najsin jeung kalawan anu ajur najsin anu najis wa jeung ari ma'iin najsin al haidu eta haid wa ulhiqo jeung dipilukeun biha ka itu sobiah saha al hunsa wandu wala yufa jeung teu dihampura naon an syai'in hiji perkara minan najasati nyatana tina pirang-pirang najis ilal yasiro kajaba anu saeutik minadami tina getih wal qaihi jeung tina utah payupa maka dihampura naon anhuma itu dam wal qaih fi saubin dina baju au badanin atawa dina badan watasihu jeung sah naon as-salatu salat mahuma sarta saeutikna itu dam wal qaih sama sakali teu dihampura sakabeh najis anu dicaritakeun tadi teu dihampura kecuali getih jeung nanah anu saeutik ngan dihampura sote getih jeung nanah dihampurana dina badan jeung dina pakaian getihna oge asal lain getih anjing atawa lain getih bagong tapi lamun eta getih atawa nanah keuna kana cai anu saeutik mah maka tetap eta cai dihukuman jadi najis. Qaluhu wala yupa'an sayin minan najasat ay minal a'yani tegasna tina pirang-pirang jentul an najsati anu najis ilal yasaira ay illa ingkana kajabalamun bukti itu yasir min mugolladin eta tina najis mugoladoh tetap eta mah teu dihampura falayu pa maka teu dihampura naon anhu itu mugolad wa haraja jeung kaluar bil yasiri ku kecap yasir naon al kasiru anu loba paingkana maka lamun bukti itu kasir minasyahsi eta tetep ti jalma nafsihi tegasna dirina sahos walam yakun jeung teu bukti itu sahos dipilihi eta tetep kalawan pagawean sahos walam yahtalit jeung teu nyampurkeun itu sahos bi ajnabiyin ka anu sejen walam yujawid jeung teu ngaliwat itu sahos teu ngaliwatkeun itu sahos mahalahu kana tempatna itu sahos ufiya tah dihampura naon anhu itu sahos wa illa jeung lamun henteu itu ingkana minasyahsi pala tah henteu itu upia anhu wadobitu jeung ari palenggeran pil yasiri dina saeutik wal kasiri jeung dina loba al urpu eta kumacek adat qaluhu minadami wal qaih wa misluhuma jeung eta tetep pantarna itu dam wal qaih as-sadidu ari nanah wa illa ma jeung kajaba sato ay syai'an tegasna perkara la nafsa anu teu aya getihan eta tetep lahu pikeun itu sailatun anu ngocor kadubabin saperti laleur wa namlin jeung sireum ida waqa'a di mana-mana ragrag atau murag iya syai'un atau emak pil ina'i dina wadah cai wa mata jeung paeh itu emak atau syai' pihi dina itu ina fa innahu maka saestuna itu emak atau syai' teh layan jisu eta teu nganajiskeun itu emak hu kana itu maun
wa fi ba'din nusahi jeung eta tetep dina sapalih pirang-pirang salinan matan ari lapad idza mata di mana-mana maut itu ma fil ina'i dina wadah. Oh, baca. Jeung dikecualikeun bangke sato anu teu aya getihan. Deui. Dikecualikeun bangke sato anu teu aya getihan anu ngocor. Seperti umpamana bangke laleur, bangke sireum. Maka di mana-mana bangke sireum atau bangke laleur murag tuluy paeh dina eta cai saeutik, maka eta mah dihampura. Eta cai teu matak jadi naon? Teu matak jadi najis. Tapi lamun eta bangke laleur atawa bangke sireum napol mah dina awak, napol dina badan atawa dina pakaian, tuluy ka bawah salat, maka eta mah dihukuman najis. Teu sah salatna gitu. Karena jadi aya nu dihampura dina cai teu dihampura dina salat. Aya nu dihampura dina salat teu dihampura dina cai. Tingali sarahna jalan kaopat. Kadubabin wa namlin ae wa akrobin, skorpion, langir oge sarua. Wajan burin, jeung kumbang, naon kumbang teh bangbung naon? Wa huwa jeung ari ieu janbur ad-daburu eta kumbang. Wajain jeung waja, wa huwa jeung ari ieu waja albarsu eta cak-cak. Wajain cak-cak. Wa kumalin jeung tuma, wa bargusin jeung rametuk atawa reungit. La nahwi hayatin teu saumpama oray. Oray mah lamun asup kana cai najis tuh. Wa dibdain jeung bangke bangkong. Wa parotin jeung beurit. Qalu idawaqa'a fil ina ae idawaqa'a di mana-mana murag. Itu ma sayun la nafsalahu nu itu ma hayan bari nahirup fil ina dina wadah aladi anu pihi anu eta tetep dina aladi maun ari cai kolinu saeutik aw maiun atawa perkara anu ajur. Wa kadzalika jeung nya kitu deui idawaqa'a di mana-mana tumiba itu ma mayitan bari paeh bisarti alayatroha kalawan syarat yen teu ngalungkeun jalma ulah make jalma kalawan syarat yen teu ngalungkeun hu kana itu ma saha torihun jalma anu ngalungkeun walau ghairu mumayyizin jeung najan eta can hideng. Jadi syaratna teh si bangke sireum atawa bangke naon tadi teh laleurna ulah dialungkeun gitu. Lamun bangke laleur atawa bangke sireumna ngahaja dialungkeun kana cai saeutik sanajan ku budak maka tetep eta cai dihukuman najis. Alal mutamad cek kaul mutamad naam bener itu bisarti alayat roha ida toroha di mana-mana ngalungkeun mawa artina mah teh ngalungkeun hu kana ma naon al hawau angin awang-awang angin la yaduru tah teu madarat itu torhu. Walau toroha jeung lamun ngalungkeun jalma hu kana ma hayan barina hirup lam yaduru tah teu madarat itu torhu. Wa in wasola jeung najan tepi itu ma maitan bari paeh fala yaduru maka teu madarat itu torhu illa in toroha kajaba lamun
ngalungkeun jalma hu kana emak mayitan bari paeh wa wasola jeung tepi itu emak kadalika bari saperti itu mayitan. Jadi lamun dialungkeunana hirup nepi kana cai murag reuas murunan samarukna laut tara cai saemer bekat ku soak nepi ka paeh eta sireum ta eta mah teu madaratnya da dialungkeunna keur hirup. Wa afhama jeung mere paham naon qaulu dawan musannif lapad waqa'a ae binafsihi tegasna ku dirina itu emak annau kana saestuna kalakuan lauturiha eta lamun dialungkeun naon ma perkara la nafsa anu taya getihan eta tetep lahu kana emak sailatun anu ngocor fil ma'i dina barang anu ajur doro tang hamadaratkeun itu emak wa huwa jeung ari itu doro ma eta kaol jajama anu tos mastikeun bihi kana emak sa Rafi'i Imam Rafi'i fi syarhi Shagiri dina kitab Syarah As-Shagir walam yata'arad jeung teu ngasongkeun itu Rafi'i li hadhil mas'alati kana ieu masalah fil kabiri dina kitab Al-Kabir. Lapad ida waqa'a teh mere paham. Kali deui. Lapad ida waqa'a teh mere paham bahwa lamun bangkena dialungkeun mah sanajan nu ngalungkeunana budak tadi entosnya dina itu atawa jalma gelo nu ngalungkeunana maka tetep eta cai dihukuman najis gitu. Jadi lapad waqa'a teh mere paham bahwa muragna teh ku dirina sorangan gitu. Si eta bangke naon sireum atawa laleur teh. Ta ieu katerangan teh sesuai jeung pendapat Imam Rafi'i. Malah anjeunna tos mastikeun kana eta pendapatna. Wa idza kasurat sakitu heula lah wallahu a'lam.